Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing. Puji sinareng syukur urang dugikeun ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna urang tiasa patepung lawung dina acara ngaguar pangajaran basa Sunda nggoning nyang hareupan Bang Balu COVID-19. Nu baris dipidangkeun ku tim pangjejer di MGMP BS SMP MTS Kabupaten Garut, nu dijomantarakeun langsung di SMP Negeri 2 Garut, alpukahna gawe bareng MGMP BS SMP MTS Kali Disdik Kabupaten Garut. Dina dinten ieu jejer acara anu baris dipidangkeunana nyaeta ngeunaan bahan pangajaran basa Sunda pikeun siswa-siswi SMP MTS kelas 8 semester 1 anu ngawengku 3 kompetensi dasar. Dinantos saderek tumaros bahan pangajaran naon wae nu baris dipidangkeunana, kumaha carana sangkan urang tiasa maham kana eusi eta pidangan luyu sareng maksad tujuan ngajanggelek dina kurikulum basa Sunda. Pikeun ngawaler eta patarosan, sumangga urang sami-sami bandungan kalayan gemet pidangan salajengna. Wilujeng nyaksen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui masih dina pangajaran bahasa Sunda kelas 8 ngeunaan karya sastra novel. Minggon kamari hidup parantos diajar ngeunaan ciri-ciri karya sastra novel. Salah sawiosna dina karya novel aya nu disebat palaku, bahkan palakuna teu cekap ku hiji tiasa ku seueuran. Disagedengeun hidup uninga kana ciri-ciri novel, oge hidup kedah nguningakeun kana unsur-unsur novel. Salah sawiosna aya unsur intrinsik, oge aya unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik nyaeta unsur-unsur anu biasa aya dina jeroan eta karya seni sastra. Salah sawiosna nu kahiji tema. Pangarang dina nulis hiji karya sastra mibanda tujuan pikeun hal kanu maca. Lain ngan ukur nyarita, tapi nyaritakeun teh bisa mangrupa pasualan kahirupan jeung sawangan kana eta pasualan. Tema mangrupakeun unsur penting lantaran bisa ngebrehkeun pasualan nu rek ditepikeun ku pangarang dina eta karyana. Tema anu dipilih bisa ngeunaan tangtungan hirup, ajaran agama, adat istiadat, oge ajaran moral jeung sajabatna. Unsur intrinsik anu kadua nyaeta latar. Latar atawa setting nyaeta gambaran waktu, kaayaan pajamanan, patempatan, lingkungan, suasana jeung saterusna nu ngalantarankeun kajadian carita. Tegesna mangrupa salah sahiji dina adegan karangan. Merenah henteuna milih latar jeung ngadeskripsikeun milu nangtukeun ajen karangan. Anu katilu unsur intrinsik dina karya sastra novel nyaeta palaku. Palaku nyaeta jalma-jalma anu ngalalakon. Aya palaku utama, palaku anu loba dicaritakeun ku pangarang, sarta loba nyorang kajadian. Aya oge palaku panambah, nyaeta anu kalungguhanana ukur marengan palaku utama. Unsur anu kaopat nyaeta unsur galur. Galur atawa plot mangrupa runtuyan kajadian dina novel. Alur dibedakeun jadi dua bagian, nyaeta alur maju atanapi progresif jeung alur mundur anu disebat flashback progresif. Dupi unsur anu kalima nyaeta unsur amanah. Tiasa wae disebat pesan-pesan atanapi mangrupakeun hiji amanah anu nyangkaruk dina hiji carita nu hayang ditepikeun ku penulis. Kanu maca unggal carita pangarang pasti mibanda maksud atawa hal-hal anu hayang ditepikeun kanu maca. Eta maksud pangarang teh mangrupa amanat. Amanat biasa nepikeun hiji ajaran moral atawa pesen sangkan masyarakat robah kaayaanana, boh kahirupan fisikna, boh kahirupan batina atawa rohanina. Eta mangrupa unsur-unsur intrinsik dina karya sastra novel. Kanggo langkung maham ku hidup titenan aya pancen anu kedah dipidamel ku hidup.
salah sawiosna sapertos kieu. Rupina sakitu kanggo pangajaran unsur-unsur dina karya novel, padaran dina karya sastra novel. Sakitu tiasa kapidangkeun hapunten anu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderek sapara kanca, rupina sakitu pidangan anu tiasa kadugikeun ti rengrengan MGMP BS SMP MTS Kabupaten Garut. Mugia tiasa katampi pikeun nambihan pangaweruh urang sadaya. Nggoni ngaraksa tur ngariksa titinggal karuhun urang. Mugia aya mangpaatna kanggo urang sadayana dina mayunan hirup kumbuh sadidinten. Hapunten anu kasuhun, bok bilih salami ngadugikeun aya nu teu sapagodos. Wilujeng kantun, wilujeng tepang deui dina waktos kali jejer materi anu benten. Cag simkuring amit mundur pamungkas sanggam wabillahi taufiki wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Sunda Tanjung Salawasna.